Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq. Anjeun ulah ngucapkeun ka Allah kajadi sae teu aya akaonan ka Gusti Allah. Allah masihan ka urang kasaean, teu aya Allah masihan ka aonan di alam dunia. Wala innallaha la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah mah teu pernah ngamadarakeun makhlukna di langit jeung di bumi. Di alam dunia teh teh kamadarakeun jeung Allah. Dhahara fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ruksakna karuk di alam dunia teh lain Allah. Nan kusam manusia bima kasabat aydin nas. Nah ieu alam dunia teh tepikeun ka panas ieu teh. Nah bet jadi ayeuna Allah teh cuaca teh asa beda jeung kapungkur. Lamun kapungkur mah pan aya waktosna, pan ayeuna mah teu puguh. Keusum hujan halodo, usum halodo hujan. Lain kapungkur mah lamun ber September, Oktober, November, Desember hujan cenah teh berat kan hujan. Ayeuna pan teu puguh. Non sababna da alamna geus rusak. Badak membalikeun ka kumaha alamna kembalinya. Diruksak-ruksak ku jelema anu haram. Nah, sapertos kitu. Jadi ruksakna alam geus jawab dipasiakan Allah teh. Innallaha la yadurru ma sami'un fil ardi wa la fis sama. Allah mah teu ngamadaratkeun ka makhluk, teu pernah Allah ngamadaratkeun ka makhlukna. Nu nyiksa sadirina sorangan. Ya, kami diberikan nilainya. Ya, anu halal, ya anu haram. Adanya obatnya pengdahar anu haram. Bisi aya kieu akibatna. Ieu nu halal, ngalah salamat dunia jeung akhirat. Ibu ku ayeuna seueur tuang jami anu seueur panyakitan. Naon margina? Sabab tina tuangan anu awal teh. Nah, aya kimiaan pan kapungkur mah tuang teh nanging gaduh panyawat majatu abot teh. Jami-jamian panyawat abot teh juragan we. Pan ayeuna mah panyawat abot teh nu teu gaduh oge kapalaman. Kabagean nu teu gaduh oge. Kapungkur mah ja panyawat abot teh nu garaduh we. Jami nu garaduh ayeuna mah nu teu gaduh oge. Aya kabagean tina tuanganana anu terkontaminasi perkara-perkara anu awal aya kimia. Apa sih teh? Ku Allah teh dijaga ieu. Ieu perkara anu halal maslahatin anjeun, ieu perkara anu haram mafsadat anjeun. Sadayana nu dihalalkeun ku Gusti Allah eta teh kamanfaatan jeung urang. Sadayana anu dilarang ku Gusti Allah mafsadat jeung urang. Eta. Dan Allah mah ulah melibatkeun ka Gusti Allah ka awonan. Sae jang Gusti mah. Teu aya kaonan. San awan urang sadar. Emang kurang dipasang akal ku Allah teh jang mikir. Kanggo ngemut urang teh gaduh akal teh. Ngemut urang teh aya jalan teh jalan ka mana. Ieu teh jalan anu bener, teh jalan anu salah. Dipasihan ku Gusti Allah. Sok budak